Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang tiasa patepung deui dina video pembelajaran sok sanaos sederhana tapi insyaallah mudah-mudahan nyandak manfaat ya. Khususna kanggo saha wae anu bade diajar atau menuju diajar ngeunaan bahasa Sunda. Nah, dina video pembelajaran ayeuna insyaallah baris didugikeun hiji lagu ngeunaan nami-nami alat tubuh atau nami-nami anggota tubuh khususna dina anggota ramo ya atau anggota jari-jari ya. Nanti akan dijelaskan nama-namanya melalui sebuah lagu. Baik, sebuah lagu yang berjudul Rema. Kita simak bersama-sama. Nah, eta lagu anu judulna Rema. Rema pami dina bahasa Indonesia mah disebut oge jari-jari. Pami jari ya, cuma jari saja itu disebut dengan ramo. Nah, sekali lagi, kalau rema itu jari-jari, kalau ramo itu jari saja. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Sakitu wae video pembelajaran anu ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.